Mang. Tinggalina kenaon Mang. Gitu Jang. Tanyakeun we Mang Majang. Tiga kebersihan tanggal jeruk Jang. Oh Mang. Yo tuh tanggal jeruk. Lembutnya Mangnya. Tanggal jeruk. Oh ini ya Mang. Ya gue sih tawar gede Mang yuk. Kieu ge Mang. Tawar 2,5 juta Mang. Tanggal jeruk teh ieu teh. Tawar jeruk mah lembut kieu. Pisan dia. Wis tawar 2,5 juta kan. Di mana ieu asalna Jang? Ieu bibitna di mana asalna? Urang geus can nanyakeun, ting di mana ieu teh? Inung bapana kitu nyaho. Tanyakeun urang oge. Apa deui ya? Nyaho, inung bapana ge mana? Ting di mana? Ya. Lain nanyakeun inung bapana. Aha. Di mana ieu asalna? Meulina. Ya jorok kae. Inung bapana. Urang hayang ieu tanggal jeruk ieu hayang urang. Di mana ieu? Meulina di mana ieu asalna? Jeung jeruk naon ieu ngaranna ieu jeruk naon? Jeruk naon ngaranna? Urang hayang. Euy, tinggal sana di mana? Kudu dibeli. Lenang renta. Ya beli mah di tukang dagang tetangkalan atuh. Aha. Aya mah di warung saya. Ngaranna mah teuing teh nyaho urang oge, teu nyaho. KTP na ge jeung urang mana? Di ngaranna saha? Teu nyaho. Dina KTP na ge. Heuh ya. Beulina ti saha? Tukang dagang mana? Jaheuh lain ti tukang warung sangu atuh maneh mah. Teu kadeung ieu aing mah maneh mah. Teu nanyakeun di warung sangu urang mah. Di mana? Di saha meulina? Di mana? Dah jos ka warung kejo. Ieu maneh mah. Itu geus kena KTP. Banyak tanggal jeruk aya KTP-an. Dieu maneh. Ieu di mana meulina? Di saha? Jeung ngaranna jeruk naon ieu teh? Urang hayang melatu lembut kieu. Mangka dong amek mah urang teh nya kana takok mah nyai mah jeruk ti dieu jeruk ti orang dieu lain ti mana jeruk urang ti urang teh nyaho ngaranna pisan urang ngaranna teh da ieu mah jeruk leutik keneh jeruk teh jangan mesti gede mah jeruk gede, ini mah jeruk leutik keneh, jeruk pentil, tinggal di leutik keneh, ngaranna mah jeruk. Aha. Iya. Ini jeruk gede, can gede, si Mang mah. Ampun. Jeruk leutik keneh. Nya merek meuli we atuh. Nya heuh atuh jak, ieu teh jeruk pentil keneh maneh mah. Jeruk gede. Iya maneh mah. Kamu gede mah ieu. Gede urang. Jeruk pentil ieu teh. Tanyakeun asalna teu nyaho maksudna. Di dieu asalna di dieu. Ieu maneh mah. Ya heuh kieu jeruk pentil. Ieu aing mah ieu di dieu. Balik maneh mah. Ulah ngamuk mah. Ih, si Mang mah. Atuh jual we atuh. Manet yang ieu geus tawar 2,5 juta mah. Oh my god. Dijual da mulai anu nawar. Tawar 2,5 juta mah. Dijual ngana boga duit. Kayak gitu. Di korek mending dijual. Mang. Satadina mah kurang teh dijual ieu teh. Wow. Gede atuh Mang ditawar 2,5 juta mah. Tadina mah kurang teh dijual. Ngan barang dipikeun. Dibikeun
cager manehna. Bu edan ditawar bu edan. Jadi we tulus.